organizer lain jodohna. Tenung siap-siap tenung. Anu di pawon sapawon, saya pagar ayu, pagar bagus. Sanori sadayana haturan kaparayun deui. Muka lambaran carita nu pinuh rasa tunggara lalakon nu karandapan pinuh rongkang jeung hahalang hampura akang hampura gelis mun cinta teu laksana tos kapalai tua ama megatkeun kaasih urang anggang bulan jeung bentana najan nara rek papisah urang teu bisa kumaha gelis urang lain jodohna wayahna geus takdir maha kawasa urang mau majar kumaha masih jaringan jember kula bersama kita wedding organizer Ramdan Soundman segera perlu pengiring jaringan di Rumah Kosia masih lain jodohna. Hampura akang hampura gelis mun cinta teu laksana tos kapalae tua megatkeun kaasih urang Ibu Mimi bade deui teu la la la
di mana Pak Dek apa yuk? Tinggal dia. Anjin dirikin tanah gemilang, lo yujang lawan dia. Panganten kebrokala kau panganten kebrokala ya. Ya beres. Bapak Hajar kemana Bapak Hajar ya? Cikurai nang kawingan aroman ngadang guntur nambahan beda panggil jeung manehna anu gelis hiji panas pisan pada ngeemkeun rasa maling toel ocon panon goringan teh kata jipisan sok mama ini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti memandu kasih penuh rasanya rindu di hati. Aduh. Nuhun Bapak Pipro.
Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Sudah